bedakeun ku anjeun Muhammad ya ahli Makkah ka para ahli Makkah ketika aya kesulitan anu terjadi di masyarakat, baik kesulitan alam kadeuleuna kumananehanana, aya angin, aya batu, aya hujan teureun-eureun, aya badai, aya gempa, minimal ini erosi, kemudian aya tsunami, atawa sandang pangan mahal, atawa pailah, atawa keributan. Nah, penyakit sobatah ketika kos itu saha anu bisa ngaleungitkeun jeung nu bisa nyalametkeun. Bedakeun Muhammad ka ahli Mekah. Beres. Coba Muhammad. Kanjeng Nabi titah nanya ka para ahli Mekah khususna mayunajikum min zulumatil barri wal bahr. Saha coba nu bisa nyalametkeun ka aranjeun kabeh ketika aya zulumatil barri wal bahr. Artina zulumatil barri teh popoek berang, popoek daratan atau popoek lautan merupakan suatu kedahsyatan siksa. Pokoknya andai kata tengah petingan poek kemudian ayah mega ditambah di kepoekanana lantaran tuh bulan tuh bintang ditambah deh ku angin anu menggemu terus teureun macam kitu sebagai siksa saha bejakeun anu bakal bisa nyalametkeun keur carita hakikat atawa di lautan ya di jero laut ya petingnya aya mega bayangkeun kumurang ditambah di ombak anu luar biasa naik ke darat atau di laut anu keur naik perahu naik sampah naik kapal atau anu keur ngojay. Nah ieu saha anu bakal nyalametkeun saksa seperti itu bedakeun ka ahli Mekah. Coba bedakeun ka ahli Mekah saha anu bisa nyalametkeun. Eta keur carita hakikat kekayaan alam seperti kos itu urang mah nyarita teh kejadian alam dengan adanya si bule itu bae urang menyokot aslina hakikat teh aya nu kikituan teh Gusti Allah Subhanahu wa taala serang semata-mata kos itu Gusti Allah mun teu disababan ku urang sebagai penghuni bumi. Sok lagi bedakeun saha tah nu bisa bakal nyalametkeun moal aya nu bisa atuh kabeh ge ketika ditanya kos kitu mah kabehan ge moal aya nu bisa lantaran aya jelema naik kapalna oleng luar biasa dahsyat keur carita oleng lagi diberitakeun ku nahodana bahwa kapal tidak akan selamat. Kita masing-masing berdoa kepada Tuhan kita kabeh Allah di tengah lautan dek minta tulung ka jelema kumaha lantaran di tengah lautan kapal oleng oyak-oyagan nya peuting deui nya mega luar biasa sidar setik-etikacan perahu atau kapal parem sedangkan diberitakan kunahodana kapal kita ini akan tenggelam. Tambahnya coba muntayang jaringan anak bisa lantaran error walaupun kemana bisa tinggal ngan ke Allah dan nu Katolik jeung nu Kristen gesat eta mah pasti Allah coba komo nu Islam sanajan nyana tukang mabok nyana tukang zina nyana tukang korupsi ketika kapal oleh Allah kajian duku mahal tak saat kos itu tak saat nu bisa nyalametkeun atau naik kapal udara biasanya lewat Abu Dhabi gerbek diberitakeun ku pilot para penumpang yang baik
kapal kita menemui masalah. Sebab cuaca buruk di keatasin, ini gelap, di kebawahin angin besar. Ditabrakin ke sono, kita masing-masing berdoa saja. Rasanya, cak pilot, rasanya. Waduh, baik. Pilihan dari kalau kita buang ke kanan ada gunung tinggi. Wah, paling kayak apa ya kena gunung baik banget. Waduh. Kita buang ke kiri laut. Wah, besar lah baik silakan ya mah. Udah ini tidak bisa kecuali kita berdoa masing-masing kepada Tuhan kita. Waduh, atau pohon anak, pohon pemajikan. Sangkilan gelis ya saja pemajikan, tetapi Allah saja harus Allah. Eta cerita kejadian di udara, kejadian di laut. Kuari kejadian gering orang sadai. Mercy ambalaya di imah, Adilak ambalaya di imah, mobil Emmer kan ambalaya di imah orang boga perusahaan. Sawah orang tanah orang satung-tung dulu pamajikan orang nu di imah, nu di pila, nu di hotel ambalaya obatna luar biasa. Orang keserang penyakit jantung atau darah tinggi ditambah kumanis. Itu bubur ini, Pak. Aduh. Lantaran manis diberi obat batea ieu teh kudu pahit bertentangan jeung darah tinggi. Diberi obat darah tinggi bertentangan jeung manis atau jeung emas. Nah, ini sangat bertentangan. Kumaha ya kos itu teh? Diimpus urang di dia. Di rumah sakit, di ruang ICU. Boro-boro sasaha anak yang pamajikan ini semenang alaya. Geus di ICU bagus mobil ambalaya di imah, perusahaan orang ambalaya di unggal kota. Pamajikan orang sekitu garelis dan luar biasa karena orang satungtung deule geus puguh pake mah kitu kene beas di gudang geus kacaritakeun. Wah, luar biasa. Imah lain hiji bae. Unggal kota boga imah kuari urang aya di ruang ICU. Bejakeun Muhammad ka jelema kos kitu saha nu bisa nyalametkeun, coba bejakeun. Hartana bisa nyalametkeun, jual usia harta jang nyalametkeunnya. Imah bisa nyalametkeun, sok bawa kadinya imahna. Mobil Cadillac nu termahal di dunia nu bisa nyalametkeun kadinya bawa punyana. Atawa wanita cantik kurang Karawang kurang Surbang anu ngejeng muter teh bawa kadinya. Bawa atau orang Libanon anu cacadeun irung mata ceuli jeung sajabana bawa kadinya. Mulai meski kayak napas lagi geus dibantu make oksigen. Dilayat ini temen bapak, temen usaha bapak, dina hatena babur sia. Sayang aing mah didatangan ku sia. Babaturan korupsi didatangkeun ka di goblok sia. Ini temen bapak Pak, temen apa? Ini temen usaha bapak. Jangan dina hate mangan bisa ngomong lah. Ini aing dari Allah sebenarnya. Tapi lamun datang ini santri mana ya santri nu datang ka bapak teh nu teluk ditanya nyana dek masakeun yakin. Hayang saat eta mata didatangkan ku santri. Supaya bantu inget Allah. Aya laku santri mah geus kitu. Kalau ya nanti amanah. Coba si santri teh kiai kita tadi itu baca selesai. Iya tuh keimanan wajar juga Allah. Yang nangis dia Allah teringat ke mobil, teringat ke imah, teringat ke istana, teringat ke jabatan, teringat Allah. Bedakan Muhammad. Saat kamu bisa nyelamatkan saat kritis dan kau situ. Apakah nyala boga pikiran harta bakal nyelamatkan? Walaya. Apakah nyala boga pikiran imah mewah gedung istana bakal nyelamatkan? Saya. Apakah manusia anu sering mengelilingi diri ini bakal nyelamatkan? Saya. Malah jualan kan kos itu salah. Sebabnya nage tad'unahu tadarru'an wa khufiyah. Nyana saat kita mengadua ke Gusti Allah anu luar biasa DP-DP na jeung sasamaran di jero hate
bahasa sumut bagi Allah-Allahan, bahasa hatena ge Allah-Allahan. Moal aya anu muntayang ka makhluk, moal aya anu muntayang ka harta, moal aya nu muntayang ka jabatan, moal aya nu muntayang ka tahta jeung kerajaan. Saat eta mah tadaunahu tabarru'an wa khufya hiji Allah. Bejakeun Muhammad saat anu bisa. Makanya